Belah meni di Mang Koko sawah nak. Eta Kang tagening ta deket. Nu eta mang sawahna? Heueuh nyi. Tah engko akang magarit nyai nu tandur nya. Ari Mang Koko bagian naon? Kumaha engko bae urang mah tenang ulah sok milu ngatur kumaha cek urang. Geus lah Kang, hayu bisi kaburu beurang. Ieu Kang ieu, tah sawahna nya nyi sok. Sok lah Kang jeung si Nyai nya. Urang mah rek minuhan bae lah, panas euy. Selamat bekerja Kang. Kang, tempo geura tuh. Heueuh ari Mang Koko bagian naonana di nyi? Teu nyaho Kang, manehna nu ngajakan kalau ngadon cicing di sisi. Betahna nempo digawe euy. Duh, bener teh si Akang itu agaritna euy buat lempeng ya. Sing bener gerak Kang agaritna ulah kurwa reol siga tepak orai mentas kieu Kang da dibayar ieu teh. Yuh, Mang Koko urang mah hayang hanya ari Mang Koko tugasna bagian naon dicik hayang apal. Ari si urang mah bagian nyawad Kang da sarua ieu meureun kuliah ari dibayar bagian nyawad ge. Kumaha di Kang? Geus nih hayu nyat, bagian Mang Koko antep. Oh nya yuk Kang. Kumaha ieu Kang tanggung jawabna ieu beresnal urang heueuh Kang ieu. Alpukat benih heseset teuing. Aduh. Kumaha tuh cara ngalana sih? Enak euy tapi deui euy. Ih, heseset teuing. Kumaha di nyi? Mang Koko hampura Mang. Hampura-hampura. Ari kitu si Akangna ka mana di geuning ngelalpuket ku awewe nyi? Puguh eueuh Mang, duka ka mana? Ieu ge abdi dititah ku mamah puguh sina ngalana alpukat tapi meneh hese. Oh. Nyi, ngait geura nyi ieu sing eling. Hampura Mang. Ieu geura nyi. Astagfirullahaladzim si Nyai. Nyu ngasih cicing gedenya Mang Koko mah awas. Borongkeun geura nyi ulah meuni rakasa-rakasa teuing tanggal. Puguh ge ieu mah mamah Mang ulah. Mita si Akang embungeun puguh ge naek. Luar we atuh nyi tangkalna ari si Akang embungeun naik mah. Kumaha di Mang Koko meni riweuh pisan. Orang kalau punya penyakit hati emang susah ngobatinnya. Karena dia tuh kalau ngeliat orang hawanya dengki aja dengki. Orang senang diomongin, orang susah diomongin. Punya mulut itu bakal ngunyah, bukan bakal ngomongin orang. Kalau orang tua masih dekat sama kita, sayangin, urusin. Jangan orang tua di depan mata disia-siain. Tanya mau makan apa, punya duit apa kagak. No, lu lihat no orang-orang yang pada merantau. Emak di mana, bapak di mana.
Mau ketemu orang tua susah. Iya kalau sukses di perantauan, kalau belangsak. Pas emak bapaknya sakit, pas emak bapaknya meninggal, kagak pulang. Emang orang tua mau pulang, ongkosnya kagak. Makanya kalau masih ada orang tua di depan mata, sayangin, jangan disia-siain. Yang gak punya anak gak usah sedih. Karena yang anaknya banyak pun gak semuanya jaminan masa tuanya tuh enak. Apalagi kalau orang tuanya udah mulai sakit-sakitan, sakitnya kudu dirawat. Anak yang ini gak bisa, anak yang ini gak bisa. Semuanya pada sibuk kerja. Tak kalau gue jagain, kerjaan gue bagaimana? Sekalinya ada yang bisa jagain, boro-boro yang kerja ngasih duit. Tenaga kagak, duit kagak. Ntar dah kalau orang tua lu udah kagak ada, baru dah lu nangis-nangis. Ingat emak, ingat baba. Berak.